Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta idza kanat di mana-mana kabuktian naon sawabikul himami pirang-pirang cita-cita nu tarari ajil himamu tegesna pirang-pirang cita asawabiku anu tarari seperti lumpat kuda nalika balap. Aya syariatu taksiri tegesna gancang napakan fil asyai dina pirang-pirang perkara. Wahya ta'ari itu sawabikul himam eta kuatun nafsi kakuatan nafsu. Alati anu tanpa ilu narima kapigawe. An hatina itu latinan al asyau pirang-pirang perkara. Wa takunu jeung kabuktian lil wali etep kawali naon karomatun karomah yukolu diucapkeun naon paala migawe itu wali kadakan anu bihimati kalalih mana itu wali idza wajaha di mana-mana madep itu wali karena itu imah ilahi karena itu da pawujidu pawujida mangka dipanggihkeun itu dah. Nah, masih kene ngabahas hikmah anu katilu. Mana sawabikul himami la tahruku aswarul aqdar. Cita-cita nu tarik teu mampu ngadobrak takdir Allah. Takdir Allah seperti benteng kokoh teu bisa ditobrak ku cita-cita. Jadi urang nepi teh lain peda hayang. Sanajan hayang na tarik tiba lagi urang beunghar teh hayang na tarik li tiba ayeuna geus beungkarcan tuh geuning eta mah aya bahasa man jada wajada mah adat eta mah biasana nu kayong separeng tapi loba nu teu pareng ge urang hayang beunghar kayang teu pareng-pareng bener kayang hayang ka hiji awewe pareng teu ada keburu kawin batur eta mah bahasaan biasana mun kayang separeng hayang boga ilmu sing kayang hayangna engke teh boga ari kitu mah teu pati kayang eta mah biasa adat dihormat ku sara ulah patekadan dina adat salah engke nu patekadan dina adat jadi kafir qadariyah engke kan ulah peda unggal seuneu adak jeung kertas tutung arek teh seuneu adak jeung kertas aya tutung ta ieu teh gawe seuneu tutung teh jieun tapak gawe seuneu salah da geus puguh buktina unggal adak tutung atuh da eta mah adat biasana geuning Nabi Ibrahim teh tutung sok kumaha ngajawabna mun unggal seuneu bisa nyieun tutung geuning Nabi Ibrahim teh tutung ku seuneu diduru Raja Namrud cok ciri lain seuneu nu boga tapak nyeun tutung teh Allah nyeun tutung dina kertas waktu adat jeung seuneu sabab musababna tutung jadi nyambung sabab jeung musabab teh eta sarapal Allah nu dijieun ku Allah dina musabab teh sabab jeung nyambungna sabab jeung musabab sarta musabab tilu pada melan Allah ngadamel sabab Allah ngadamel musabab Allah nyambungkeun sabab jeung musabab teu lieur deui akang ieu aduh kalah tunuh ari lieur nya Kang keun balah teu karti ge asal calik we Kang lila-lila mah paham akang teh barokah berkahna Kang kita kadang-kadang keur luntang langtung nagalengan aing kaharti ayeuna mah bari teh mah eta omongan ajengan geus tahun teu kaharti itu ayeuna kara kaharti teh engke akang di mana geus kabur pamajikan kara kaharti jadi kudu kapanggih wae ribuhna teh kitu ari keur senang mah teu pati mikir ari geus ribuh kakara mikir jadi we kaharti aya santri ngaos hikam jeung Jamiul Mukni tuluy we nyaba jauh ti pamajikan
sabaraha tahun 10 tahun itu ari datang teh bebeja curhat Kang mun baheula abdi teu ngaji ilmu tauhid asa moal kuat 10 tahun jauh ti pamajikan tuh kakaras manfaat ilmu teh karasa harita lamun teu nyoba mah ente moal nyaho-nyaho atuh nya manfaat ilmu teh ladang ngaji baheula aing jadi paham ayeuna mah ilmu menang ngaji baheula mun teu ngaji aing moal sanggup yang hareupan ujian kieu mah tuh ngaji baheula nikmat karasana geus rumah tangga budakna geus galede eta teh belet tuh gitu kan opat jeung opat geus 3 minggu kakara bisa ngeusian bodoh pinter belet gitu langsung opat jeung opat 8 tah eta pinter ngaranna kudu barang diaji karasa ieu manfaat ngaji teh ilmu teh tah eta pinter geus budak 5 kakara kaharti tapi sakitu ge leuheungnya Kang daripada kahartina dikubur nu penting memang awat lah dibere ngarti ku Allah amin Kang nah gitu Kang tong mundurnya Kang sing teu kaharti cinukul lah cicing lah moal engke we gitu beda aya hadis Rasul saltu to wa may yataharral ghaira yu'tihi kayang aing mah yang nyaho hayang paham ngaji tauhid sing papeulit oge lieur kajeun aing lieur pingsan kumaha engke cicing kulantaran bari usaha hayang saha jalma nu hayang bari usaha ceuk Rasul ku Allah dibere tuh aka wa may yataharral ghaira yu'tihi penting hayang heula jalma mah hayang mun can hayang bener hese rek bener teh ari maneh hayang bener teu hayang aing teu kudu dipapatahan da jelema teh hayang bener mah teu guna dipapatahan oge bener ngan mun hayang bener papatahan geura jadi bener tah kitu maka matak tahapan nepi ka jadi hirup bagja teh ngaliwatan 7 tahap hiji hayang bener bari usaha neangan guru di mana geus dipanggihkeun jeung guru mursyid selesai urusan kahiji datang urusan kedua naon ngaji ka guru mursyid sing ikhlas nepi ka menang ilmu manfaat selesai urusan kedua urusan katilu ngojlah nepi ka khalwat aka selesai urusan katilu urusan kaopat tafakur nepi ka nyaho Allah tuh sanggeus nyaho Allah kumaha taroki jeung sulu nepi ka usul geus nepi ka usul tadalli nepi ka maqam muqarrabin 7 akang tah mun teu ngaliwatan eta moal bener hirup maka jadi hayang hirup bener ceuk Allah teh kudu ngaliwatan 7 langit tah eta tulis depan tuh teh Kang aing kakara lebah mana ieu teh hirup hayang bagja aing teh kakara menang kadua euy ari can aya kahiji mah ulah kamikiran katilu Kang sekolah di mana aing sekolah SMA nya PAUD ge encan PAUD heula we nah gitu kan dia Kang sing cerdas mikirna Kang nah gitu kan ieu hikmah nu katilu teh seperti ngelatan anu kadua Kang mana nu kadua Kang nu kadua tah dina hikmah anu kadua irdatu ka tajrid kamari ulah hayang pinah tina tajrid kana kasab tina kasab kana tajrid da sanajan pundah pinah ge moal ngadobrak takdir Allah akang tajrid dari beunghar mah beunghar sing tajrid oge itu pada usaha ek dibeungharkeun ku Allah muktasibin moal ngadobrak takdir Allah sekarang teh aing pakir wae tajrid malah sugan kudu usaha tah usaha urang teh moal ngadobrak takdir Allah sanajan kayang hayangna beunghar la tahruku aswarul aqdar li annahu idza kana tah kan dilogatan bieu Kang sabab naon cita-cita nu teu heula teh
kakuatan nafsu eta teh akang kakuatan nafsu carane akang aing moal tajrid wae ek muktasibin ngarah beunghar eta teh kakuatan nafsu akang mun akidah bener malain kitu kumaha wae ku Allah dipernahkeunana ek muktasibin atawa mutajaridin nu teu usah ge loba nu beunghar si eta kakara kawin 2 bulan beunghar we usaha encan aing usaha 10 tahun eleh geus eta naon sabuna mitoha maut menang warisan 10 miliar teu sing usaha sisok ari kudu beunghar we teu kudu riweuh akang usaha namahan hayang cereh beunghar ditambah-tambah ge usaha modal gede kalah karugi keur hiji perusahaan boga 100 juta sabulan geus 2 perusahaannya turun jadi 50 untung teh kunaon 2 jadi 50 oh si orang teh rugi tinu itu atuh jadi kacontang nyaho kieu mah ku aing moal ditambahan usaha teh geus anu kamali ngarasa 100 juta untungna bener Kang eta teh nu nuntun teh nafsu Kang kade ulah nuturkeun nafsu hayang bagja hirup tuturkeun hate nu bebas tina perbudakan hawa nafsu lamun akang nuturkeun hate anu pinuh ku syahwat nafsu sangsara hirup geus wasalah jalma nuturkeun ka hayang geus calon sangsara geus jalma hirup nuturkeun akal nu bebas tina perbudakan nafsu calon bahagia geus kitu eta rumus aya deui rumus nu gampang eling jeung poho eling hirup diomean ku Allah mun poho ngaruksak hirup adi hirup mending diruksak mending diomean mata kudu selalu di masjid eling di madrasah di sawah eling keur beunghar eling keur pakir eling nu alus mah selalu eling lain selalu udud akang mah di masjid udud di sawah keur ngaji irah keur udud lain selalu udud selalu eling hayang diomean mah hirup ku Allah ari udud akang lamun bari eling maleuheung eta lamun bari ngalamun ari ngalamun eling teu oh keur mah udud teu eling geus cilaka eta mah hirup teh ieu Kang hirup urang ruksak gara-gara teu eling hate ka Imam Al-Haddad sasaurang cek Imam Al-Haddad wahdar jiddan anil ghaflati minallah anjeun kudu sieun temenan ku poho ka Allah naon sawl fa innaha jalibatun li anwa'i syururi wal baliyat sabab poho ka Allah narik-narik nu garoreng jeung narik-narik cocoba ieu datang can anggeus datang deui cocoba kunaon sebabna akang loba poho hate ka Allah sarojeng nangtang poho ka Allah sok Gusti datangkeun baliat sok Gusti datangkeun nu goreng boga budak geulis rupana jebas soleh ongko nah nu nanyaan copet kunaon bapana loba poho ka Allah ari akang mah gampang ngadaludan teh cenah goreng milik kunaon goreng milik sabab akang loba poho ka Allah maka nu alus mah selalu eling diomean ngan ari akang sok salah asa menang sorangan we alus milik ciri eta rupa teh sabaraha geulis solehnya tiap kanyat tapi anu nanyaan datang jalma kasep pinter ngaji jaba soleh loba duit wah cek batur alus milik lin alus milik jalemana tukang eling kapaham Kang ada eling mah teu kaciri dan hate eta Kang kapaham Kang hirup yang diomean selalu eling lamun haik urang poho teh ka Allah buru-buru istighfar sabab ari poho ka Allah ngaruksak hirup urang hirup jadi ruksak gara-gara poho tah kitu mata aya nu ngabejakeun ka abdi bebeja abdi makan goreng milik boga pamajikan jiga bemo tara seuri atuh Kang nyarekan gawena teh boga mitoha hese ditanya tatangga garala kabeh budak teu saroleh waduh riweuh dagang bubur ketuburuk motor
dagang es hujan wae aduh ripuh ieu teh. Tak kajengan nu paham mah gampang. Hate omean. Kumaha ngomean hate? Sing loba eling ka al. Sakitu ngomean teu kudu meuli tali Roma ka Cianjur. Kang aing meuli tali Roma wae atau apal jin gitu. Ngarah beungar salah rumus lain kitu sekali Allah mah. Sing mayeng eling. Urang eleh ku nafsu teh gara-gara teu pati urang eleh wae ku nafsu tah ngalemahkeun nafsu teh ku 5 perkara. Hiji ku mayeng lemah nafsu maka. Matak ngalawan nafsu teh enteng, da gering nafsuna. Ari perang jeung nu gering mah urang. Galin jagoan itu gering atuh da musuh. Bener. Ngageringan nafsu mah gampang. Seueur bari tafakur. Itu mudawamatu dzikri wa tafakkuri. Hiji tah nu ngalemahkeun syahwat nafsu. Hijabah teh urang teh sabenerna kekuatan syahwat nafsu akang. Kadua naon bil baliyatil kabiro cocoba nu gede ngalemahkeun nafsu rugi gitu kepalang miliaran si ieu mah wah nepi ka dunia teh asa ayun-ayunan padahal itu buka duit mah dunia teh asa reot ya kan beda jeung buka duit cangker gitu aduh tak gitu kan bil ibadatil katsiro lobakeun bil ibadatil katsirah lobakeun ibadah eta kan naon deui bil ju'il alim lapar nu pohara matak urang teh kudu tirakat ngosongan patuangan niatan puasa so eleh nafsu mah kang perang jeung urang teh da gering nafsuna. Urang boga sato goreng adat ari gering mah nyepak ge menyan tarik-tarik teuing eta mah aing boga sapi di paraban ti hareup nubruk aing jalan tukang nyepak kumaha cing tang dibere nyatu ngarah gering ari gering mah sanggeus gering tumpakan ku karung na tonggong lua na sukuna hiji ewang piraku nyepake meraya karungan mah berat meureunnan jaba gering nang tungge nyorojod moal tarik nyepakna ge tuh eta anu bieun nu 5 ngageringan nafsu jadi syahwatna lemah itu aka laparkeun hate laparkeun patuangan urang lapar teh lain teu dahar akang mah maknana tara ngadahar barang haram jeung subat eta lapar ju ngaranna lain lapar we tapi gawe maling doma puasa Senin Kemis ari gawe maling doma salah ya lapar teh akang dahar matak tadi di Bandung diterangkeun ku abdi ya calon waliullah wali abdal mah tara bergaul tara ngobrol tara dahar tara sare 4 pade jadi wali abdal ngan kudu kitu. Waduh ajengan aing mah teu sanggup. Teu dahar teu sanggup, aing mah teu sare teu sanggup. Ke heula can anggeus nerangkeunana cek abdi. Lain kitu, teu bergaul lain tara gaul. Osok bergaul ngan anu mereman. Tah kitu aka. Lain nyempod sorangan aya mitoha ge bejakeun aing keur howat. Mung papanggih jeung mitoha. Salah eta ulah salah ngalogatan kitab kan ujlah teh nyingkur lain nyempode sorangan itu salat gengke geus batur kakara salat ka masjid urang lain kitu akan da mung bergaul salah ya bergaul teh di logatan quality dahad mah sok gaul ngantara gaul nu teu man ari manfaat mah gaul wae jeung saha bener kan tara dahar lain tara dahar teu dahar mah jangan geripu atuh beureunan beuh nyimpang heula ka simpang raya dari ngaji dahar heula jangan ge ngantara ngadahar haram jeung subhat bener kan